hayang jembar teh kumaha urang ngasupkeun panyakit ka jero imah urang nu ngaluarkeun panyakit ke urang. Urang teh dijadikeun jelema jadi pedagang dek ngamajukeun dagangna urang, dek ngamundurkeun dagangna urang. Urang jadi pamarentah dek ngamajukeun ke pemerintahan urang, dek ngabok-brokkeun pamarentah ge urang. Urang jadi kiai dek ngasup-ngasupkeun masalah ka jero hate urang, dek ngajembarkeun hate ge urang, horeng hirup teh kumaha urang. Jadi lamun urang kurang bisa nah ieu hirup bakal kajungjung kadorong terus ku kahayang-kahayang nafsu. Maka tugasna urang mimiti ngaji, geus ngaji make tapi di jero make nu kudu dibersihan teh ieu kolbu urang. Sebab kadeuleu nama salat make sorban make jubah gorenganan hayang ka alem ulah sok lo ngomong sia ieu make jas ge lain sajas-jasna hayang laku hayang laku tah kadeleuna masih gazikiran horenganan aya maksud-maksud nu lain katingali nama maca Quran horenganan aya muatan-muatan anu lain katingali nama nyeun pondok pasantren horeng di jero nama hendeuk neangan proposal. Iyalah nu kudu dibersihan kumaha urang ilmu diasupkeun ku urang dibersihan ge ku urang kitu ku bage sadajan imah gedong agrong tapi ku urang dieusian ku berbagai masalah-masalah anu rupek di jero imah sakumaha di penjara. Urang boga mobil mewah AC na ge anggeus geus tatiis tapi ternyata ditumpahkan ku Haji Pendi mahareudang hiji hutang ambalaya bebeja kakula ge nikmat cenah kiai hirup kunaon emang hutang nu laletik mah geus dibayar tinggal nu gede tungarana takut geus tah nomor kedua pamajikan geus eueuh nikah hayang ka sababaraha awewe can ditarima